Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga urang lajengkeun deui hancak deresan urang sadayana kitab Matan Sanusiah. Halaman 30 ngaos tentang dalilna sifat wujud. Bismillahirrahmanirrahim. Qalal muallifu rahimahullahu taala wa nafa'anna bi ulumihi fid dharaini amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Amma burhanu wujudihi ta'ala, anapun ari dalil ayatna Allah ta'ala, pahudusul alami mangka eta anyarna alam. Li'annahu karena sayaktosna kalakuan sareng tingkah, laulam yakun eta lamun teu aya lahu ka itu alam naon muhdisun anu nganyarkeun, bal hadasa balik ta anyar itu alam binapsihi kudatna alam, lazima mangka misti naon ayakuna yen aya naon ahadul amroini salah sahiji dua perkara al mutasawiyaini anu akur duanana, musawiyan eta anu ngakuran li sahibihi kababaturanana itu ahad, rojihan barina anu ngunggulan alaihi ka ahad bila sababin kalawan teu aya sabab, wahwa sareng ari itu rojihan bila sababin muhalun eta mustahil. Wa dalilu hudusul alami sareng ari dalil anyarna alam, mulazamatuhu eta ngingintilna alam, lil a'radil hadisati kana pirang-pirang sifat anu anyar, min harokatin nyatana usik, wasukunin sareng cicing, wa ghairihima sareng liyana harokah sareng sukun, wa mulazimul hadisi sareng ari ngingintilna anu anyar, hadisun eta anyar, wa dalilul hudusil a'radi sareng ari dalil anyarna a'rad, musyahadatu taghayyuriha eta katingali barobahna itu a'rad, min adamin tina eueuh ila wujudin kana aya, wa min wujudin sareng tina aya ila adamin kana eueuh. Wa amma burhanu wujubil qidami sareng anapun ari dalil wajibna sifat qidam lahu ta'ala ka Gusti Allah ta'ala, fali annahu mangka eta sayaktosna Allah, law lam yakun eta lamun teu aya Allah teh qadiman eta anu qadim, lakana tangtu aya Allah hadisan eta anu anyar, payaptakiru tuluy mika butuh Allah ila muhdisin kanu nganyarkeun, payalzamu tuluy misti naon ad-dauru daur awit tasalsulu atawa tasalsul. Wa amma burhanu wujubil baqoi sareng anapun ari dalil sifat baqo lahu ta'ala ka Gusti Allah ta'ala, fali annahu mangka eta sayaktosna Allah, law amkana eta lamun mungkin naon ayal haqqahu yen keuna ka Gusti Allah, naon al adamu sifat adam hartosna eueuh, lantafa tang tumual aya anhu ti Gusti Allah naon al kidamu sifat kidam, likauni wujudihi karena ayana Allah hina idzin dina nalikana itu ayal haqqahu al adamu, jaizan eta jadi anu jaiz, la wajiban lain anu wajib, wal jaizu sareng ari anu jaiz la yakunu eta henteu aya naon wujuduhu ayana itu jaiz illa hadisan kecuali eta anu anyar, kaifa kumaha wa qad sabaqo nyata geus ti heula qoriban barina deukeut naon wujubu qidamihi ta'ala wajib qidamna Allah ta'ala, wa baqaihi sareng baqona Allah ta'ala. Wa amma burhanu wujubi mukhalafatihi ta'ala lil hawadithi sareng anapun ari dalil wajib sifat mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith, fali annahu mangka eta sayaktosna Allah, law masala eta lamun ngakuran Allah syai'an kana hiji perkara minha tina itu hawadith, lakana tangtu aya Allah hadisan eta anu anyar, mislaha saumpamana itu hawadis, wazalika sareng ari Allah lakana hadisan muhalun eta mustahil. Lima karena perkara arabta anu geus nyaho anjeun qoblu samemeh ieu dalil, min wujubi qidamihi ta'ala tina wajib qidamna Allah ta'ala, wa baqaihi sareng baqona Allah ta'ala,
Wa amma burhanu wujubi qiyamihi ta'ala binafsihi sareng anapun ari dalil wajib sifat qiyamuhu ta'ala binafsihi fali annahu ta'ala mangka eta sayaktosna Allah ta'ala lawih taja eta lamun mikabutu Allah ila mahallin kana tempat lakana tangtu aya Allah teh sifatan eta sifat wasifatu sareng ari sifat latatasipu eta henteu narima sifat itu sifat bisifatil ma'ani ku pirang-pirang sifat ma'ani walal ma'nawiyati sareng henteu sifat ma'nawiyah wa maulana sareng ari Gusti urang sadayana jalla maha agung maulana wa azza sareng maha mulya maulana yajibu eta wajib naon ittisopuhu kasipatanana maulana bihima ku itu ma'ani sareng ma'nawiyah palaisa atuh lain Allah teh bisifatin eta sifat walawih taja sareng lamun mikabutuh Allah ila mukhassisin kanu nangtukeun lakana tangtu aya Allah hadisan eta anu anyar kaifa kumaha wa qad saqoma sareng nyata geus ngadeg naon al burhanu dalil ala wujubi qidamihi ta'ala kana wajib qidamna Allah ta'ala wa baqaihi sareng baqona Allah ta'ala wa amma burhanu wujubil wahdaniyati sareng ari dalil wajib sifat wahdaniyat lahu ta'ala ka Gusti Allah ta'ala fali annahu mangka eta sayaktosna Allah lawalam yakun eta lamun henteu aya Allah wahidan eta anu tunggal lalazima tangtu misti naon alla yujada yen moal dipanggihan naon syai'un hiji perkara minal alami tina alam liluzumi ajzihi karena apesna Allah hina idzin dina nalikana laulam yakun wahidan wa amma burhanu wujubi tisopihi ta'ala bil kudrati wal iradati wal hayati sareng anapun ari dalil wajib kasipatanana Allah ta'ala bil kudrati ku sifat kudrat wal iradati sareng sifat iradat wal ilmi sareng sifat ilmu wal hayati sareng sifat hayat fali annahu mangka eta sayaktosna kalakuan sareng tingkah lawin tafa eta lamun henteu aya naon syai'un hiji perkara minha tina itu anu kabeh lama wujida tangtu moal dipanggihan naon syai'un hiji perkara minal hawaditsi tina pirang-pirang anu anyar sakitu heula wallahu a'lam bissawab.